Jadi aing penting bisa kieu ya. Seneng bener Pak ini ya. Pamajikan geus kabeh mah. Penting bisa ngagasrukeun urang atuh ya. Berarti lubang buaya geus dibuka. Lubang buaya. Aduh, pusing amat ya aing. Mangkal unggal poe tadi kan menang order. Aduh, nyele batur marame jasa order namanya ngambrek. Aing mah tadi kan aya nu nelpon ka aing. Rusak apa naon ya telepon HP aing ya. Aduh. Pusing aing dah mending ka pangkalan aing. Boga duit baradit ya ada diadukeun ku aing. Dah. Pangkalan aingnya. Hei tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa bebek, ke rumah pacar saya. Biar jatuh. Rehek keneh bae atuh ieu grup. Aduh, kudu ditambah ya mah ya. Supaya dararatan. Woi, Kurji ya. Geus menunggu ya, Kurji. Ah, pangkalan ah. Aduh, di ngojek rehe jasa. Padahal mesti isuk meletuk aing berangkat. Tetep ngojek muteran di karangan. Ih, ampun rehe. Kalau mangus anyar aing geus standar SNI. Tetep deh. Eueuh nu ngojek. Naon itunya? Jelema apa naonnya? Disebut jelema aja hideung kitu. Apa balukang? Disebut balukang ya eta kos aya kulitan hideung itu kos kulit kebo. Penasaran aing sampeurkeun ku aing ah. Aing mah ieu sapoe ngojek menang 2 juta, 3 juta be. Sakanyahoan pan duit aing loba. Coba eta dikalikeun sabulan. Geus kanyahoan pan 30 poe. Lamun aing geus loba duit, eta jelema model Harun jeung Conat geus pasti ngaku dulur ka aing. Tapi boy moal mungkin. Nyana beda tipis lah ya aing. Ibarat Sultan mah nyana Raffi Ahmad, aing Andre. Tapi Andre Andre Sincan. Jembarasi yuk. Dibalik. Sampai geus rusak ya lah. Sial. Set. Jam 13.29. Oh kebal ka peuting ieu mah. Ih, jaconat eta mah horeng. Cak aing saha kalah. Aing geus hayang gerak kieu ge ieu. Oh, ya sa ieu jam. Apa majikan tas kabeh ih. 3 minggu aing libur. Asa-asa geus 5 tahun ieu. Buset, kamu lukutan. Ih, ngomong ini di mah penting-penting kebar. Ini kalau apa kayak tuh kan men, ayo benangan di lapak mah. Kagetan ku aing ieu conat lah. Setan siang ngabahayakeun aing. Nya batu teh ayeuna. Sanuni teh sing ngagetan aing. Nya oge hantu aing. Makanya jelema haji ae lo boy. Ih, Kumaha aing mun teu nyalahkeun sia? Coba sia mun teu diuk di dieu. Aing moal ngedarkeun sia. makanya boy, jadi jelema mau haji ae ya ka urang. Santuy. Ih. Aduh. Gara-gara sia tuh dengkul aing nyeri jasa lah. Sia di jalanna kok ngatahuan amat sih pe ayeuna. Sakumaha menang buntut samiliar. Aya naon aing penasaran dia kasih ya. Iya mah leuwih teu menang buntut boy lamun sayang nyaho. Jadi pamajikan aing atas kabeh. Jadi aing penting bisa kieu ya.
Dasar siap mbek lah. Dung, aing nek masang yo, anu bagus nomor beranya. Masa saya nanya ke bandar? Ya, kau yang dibere ya, sairna ya. Ulah make sair, puyeng make sair mah. Binatang abe non yo. Pokona, poe ayeuna binatangna meremelek. Waduh, meremelek dong. Jablay ya ternyata mah. Atuh meremelek malen jablay doang. Sing akan baso kaladaan ge, meremelek. Atuh terus naon? Sok kecoh bae siapa ka pemasang. Atuh mau dibere nyaho, mun dibere nyaho mah bisa tembus ya. Geus lah, selon dia yang masang we yo. Nah, kurang angka saja, kurang nomor. Sir kemana boy ya? Tenarik ya? Aing mangkal mati sukeneh keluar, sugan aya order. Wah aing teu meunang lah para rusing aing di pangkalan ge. Nya batur mana rarik bae, aing mah diuk doang nyelekeun nyana. Atuh batu narik mah lu bisa gitu narik di tukang tuturkeun ge mobil tuturkeun lu narik begitu ditanya ku jelema mama. Ku atoheun sia mah nya babaturan balangsak teh ya. Sok laju bae terbahak-bahak. Nat, ini ke pangkalan yuk aing boga goceng yuk ngadukeun. Ayo. Boy, ieu Harun jeung Koko kabaran can. Soalnya Harun ti tadi teu kajeuleuh-jeuleuh we. Cenah imang ge. Keur aing di pangkalan eta mobil Harun bulak-balik bae Nat. Mani muludag-muludag we ngapajar keur aya fogging, bareng mobil nyana. Sat, bulak-balik bae we teu meledug boy eta mobil. Ya dong, pasangan aing yo aya aira. Kali 5 kabeh tanya. Iya. 15.000 berarti yo. Oh. 425. Oi, kan main naon sih tak? Biasa teh, ngakalan buntut ya. Ndek moal teh. Ai, warni amat sih, RT ditawaran main. Ai, sugan RT minat. Soalnya tembusnya mantep teh. Masang 1.000 ge, bisa jadi 10 juta. Ih, nu bener sih. Kan bener naik 2.000 yo. Sekajol 20 juta mah. Duh, iseng amat ya ah. Nyilah apa yang? Tuh kan, bener baik. Boy yang ngundang. Oi, Kurji ya. Nah. Geus menunggu ya Kurji. Nek kayak gitu baeng lah, kajen lah. Kita buka duit ya, selon. Terus nyarawan ya budak ya. Ayo mah calon sultan. Ayo rokok-rokok mah. Kudu diomong, Pan. Sok ngagelar teh ya. Lu nebeng teh. Ya teh, geura masangnya. Bagus teh nomorna. Wai, pan siapa di Dario? Masih pancen aku urji. Aing main nunggu aja ge kuat teh jadi. Arane. Iya aing karak dek leumpang ka ditu koh tajeng conat. Berangkat boy. Katanya yang terkolak kadang. Alkomal. Beak rokok lagi beak. Ini juga puntung. Ayo berangkat. Berangkat aja lah. Tumpuk. Tumpuk deh nya, Oh. tumpuk. Malah naon eta motor ditumpuk ka Ya elah, kilo. wai, ngacem bareng motor naon emang iya. Ini mah ketupat nanjak, Pan. Usah sembarang. Apa sih ayo? Ngayuna amat ya. Lain ulah sampai ngadorong motor, Pan. Boy, mana di tengah. Iya motor cowok keras iya, asal motor hidung ge. Pas malam iya teh nya tuh ya. Lemah teh temu ketilu. Ayo berangkat. Ulah ka. Kok holi kieu sih? Tong ngayina. Tinggal ilu doang kah? Iya, parah sama boy. Dung, kalau penting mimpi ngabari embe. Nomor bayu. Ayo tulis ya. Nah, 0 tilu hiji 0 jadi tah 0 2 geus. Bantuan atuh masak. sekajol ya dong ya 20 juta. Pokoknya mah aing menang 20 juta, jeung sia 5 juta. Nah, kaharek RT urang. Pokona
nu bakal didoakan menang. Didinya doang teh kurang. Pan sih gitu amat dong. RT doang lo doakeun na. Pan aing ge masang gedean aing yang RT ge masang mah. Ah, kecewa dong lah. Kunaon itu Markojis? Lah, lu di pikiran, ini lu jangan yang kalah apa kayo. Ayo. Stop. Aduh, motor nahaun sih ditekan nyari awak yuk. Iya, ulah begitu Aduh, sakumaha naik odong-odong atuh naik motor. Astaga. Set, kok. Iya. Kok, Naon? tadi boli. Bawa bocor meureun opri. Set, dibagi kena bae motor. Kita tuh. Aing balik Bang. Motor sampai ganti kaleng. Set, aing mah turut aja ganti. Nah, tuh. Nggak, main obat ya. Seorang susah bae sama kok. Aduh.